Baik, kita kembali lagi dengan salah satu narasumber. Kebetulan kita kedatangan tamu, salah satu remaja Mesir. Jadi ada Kang Haris di sini yang kebetulan suka nginep di masjid. Ada beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jadi langsung aja kita langsung ngobrol. Kumaha Kang Haris damang? Alhamdulillah damang. Kumaha Kang Haris sok aya kejadian naon tah anu pernah dialami ku Aris sareng barudak teh naon wae tah kira-kira nu bisa diceritakeun ya? Mohon. Wah, seueur kejadian nama tinu ieu mah hal konyol gitu sebelumna teh barudak teh baru remaja teh di masjid teh sok karina Osok. eta teh dalam rangka naon tah? Ya, inti nama ngajaga masjid teh geuningan ones pada aman, tentram. Jeung bisi mana pas saya tahu ge. Aduh cek abi teh. Abi keadaan di masjid, abi nuju damang. Ya. Alhamdulillah aya nya volunteer gini ya. Anu aja sareng nya pandon teh marbotna sareng Junet. Kaleresan eta mah ke cicing gitunya masih tersepi eta mah. Mainanna culang cileung ka masjid. Eta teh waktuna siang malam atau malam. Oh malam. Isya beres salat isya. Nanti Sama beres salat isya eta teh bawa bapana teh ke tahlilan. Kayak tahlilan di sahal gitu biasanya ya. Tahlilan Pandon geus indit. Pek teh pandon teh balik deui ningali ngecek deui ka masjid. Aya Junet sareng Fadil. Ku si Junet teh dipelong geus ningalian ka kotak amal, da kotak amal teh aya ya di masjid teh dan non teh disimpan di ruangan, soalnya di ruangan teh emang disempit teh gini. Oke. Simpan lah kotak amal teh. Mainanna culang cileung. Aya di kotak amal beneran. Lumayan kitunya kotak amal teh 10 deui. Disangka mah ayaan pek teh da emang eueuh. Ya Kotak amal teh da kosong eta mah nya. kosong. Ayalah Junet ningali sareng Fadil teh. Ditanya ku Junet teh, "Bade naon, Mang?" "Oh, henteu, ieu bade. Ieu we bade depan salat." Tapi si Junet teh geus curiga. Malah dibeja ka Pandon si Junet teh. Untung mah Pandon diusir. Ya, jadi ada kecurigaan, tapi memang bener kok. Pernah kejadian dulu maling. Kurang sempet ngahajar maling lagi. Jadi ya ini sebelum ke ceritana Aris kan awal mulanya kenapa para remaja teh sok nginep. Memang di masjid kita ini tuh tos beberapa kali kejadian kok. Yang saya alami mah sama Dana. Waktu itu sekitar jam 12-an sampai jam 1 lah ya. Pulang posisi geus sare kok da isukana kerjanya. Nodengnya rame tah. Maling gitu kan. Terus digerawak ku si Danang teh jeung si AA anu depan masjid. Terus digerawak. Berarti keur eueuh nu mondoknya. Enggak ada. Kena nate di sini nih, di pojok sini nih. Di pojok di pojok ruangan bawah ini. Udah kena nya. Sok dah cerita teh asup urang teh barudak di luar anu di dalam teh terus dipanggil Pak Hajiani. Posisi di dalam teh Pak Hajiani bangsana jeung urang kok. Posisi di dalam di teras masjid. Ya, teras masjid. Barudak di luar pagar masjid. Ku soleh napa ya nya.
dengan tutur kata yang halus padahal bangsa eta teh. Paksa. Nanya nah halus bisa. Salim. Laras cenah hidup teh anu nyanda kotak amal. Teu ngaku. Henteu. Wah, centang ku aing teh nya. Balik sih. Namun Pak, payani teh geus ngareret ka urang teh nya. Namun Pak, sabaraha kali hidup teh nyandak teh kurang kumalem masih hidup nanya nagenya Pak. Ya. Embean Pak sakali. Ah centang deui we kurang teh nya. 2 kali Pak. Tuh cek urang teh sia mah kudu tonyok heula karang ngaku cek urang teh. Udah keluar guys. Sikat lang. Nya tama intermezzo. Memang kejadian. Mantak teu dinya lah nya. Terus Pasti pas menjadi- orang beres sholat isya ge ngumpul jeung bapak-bapak kan biasanya sok ada rokok lah Ya, gitunya rokok. ngobrol lah gitunya. Beres salat. Kita teh ada kotak amal yang ditanam. Ya, kotak amal. Oh yang Yang biasa di sok depan, di di depan, di depan ya. ah. Itu ditanam memang posisinya kotak amalnya nggak pindah-pindah ditanam posisinya kan. Ya. Pas keur ngararobrol itu kan digembok. Si gembok nama nempel kok. Posisi gembok tuh nempel gini biasa. Tapi aya nu nyidik-nyidik deui ternyata begitu si gembokna dipengkolkeun teh muka. Oh. Jadi udah dicongkel si ininya tuh udah rusak gembokna. Jadi manehna ngan dicantolkeun hungkul. Oh, dicatolkan. Jadi kalau orang-orang melihatna teh oh digembok. Padahal enggak, dibuka juga bisa dibuka eta teh. Langsung we lapor ke DKM. Dibukalah ku DKM teh. Posisi duit nyesatnya kan 2.000-an. Nah mungkin itu salah satunya kejadian acan keran leungit. Mata kurang teh bingung di tempat ibadah anu kuduna orang beribadah kok masih ada orang yang tega gitu loh Ya. memanfaatkan. Nah akhirnya mungkin dengan inisiatif dari remaja masjid ini akhirnya mereka suka nginep di masjid tadi karena ada beberapa kali kejadian. Ya. Nah pada saat Aris sama teman-teman nginep di masjid teh kira-kira pernah ada pengalaman apa eta? Wah, eta mah ditanya. Seueur sebenarnya lama. Atau mun teu ditanya beres. Beres. Ya, sih benar. Oke. Kudu nanya urang teh. Enggak. Jadi di Sekre Irman teh puna pindah ayeuna teh nya. Ya. Asalna teh pertama Sekre Irman aya teh di ujung. Ya. Anu ayeuna dijadikeun gudang. Oke. Mimitina mah barudak teh ayo nggak kamar masjid penting-penting teh jam 12 eta teh. Dagar rambut di mana teh ke masjid lah barudakna. Anu ka masjid teh Abi si Gacong jeung si Junet deui. Jeung si Junet teh di luhur tiluan sana. Nah, Abi teh geus nyium kopi di handap teh mama mau kopi. Udah ngopi di luhur da ngeunaheun apa na oge keur peuting-peuting. Wes, baiknya. Di Jadi masjid sendiri. ya fight kok. Berarti posisi di atas tuh itu tuh ruang kelas ya? Pakai Di vibes. atas tuh enggak gudang dari dulu. Oh zaman dulu. Iya, dari dulu kan gudang itu ada. Yang pojok, Yang pojok. atas pojok yang ujung. Dipakai ruang kelas kan ada Iya. ruang kelas Ini juga. yang di pojok yang ujung sana. Oh di pojok Yang sana. apa teh bawahnya teh tempat ruangan DKM. Oke, berarti yang pojok sana Pojok, ya. pojok Yang pojok depan. ke arah utara berarti. Yang utara. Kalau kelas kan di selatan. Iya, masih Oke. di sebelah sininya. Memang di ruangan Irfan di sebelah Di sininya. seberangnya lah ya. Ya. Oke. Nah, barudak teh keur ngopi. Keur abi teh. Abi teh nya. Barudak ngopi pokona mah. Tapi anina teh geus beres ngopi, barudak kan main ML kan nya aya main ML barudak teh. Abi mas scroll TikTok we sabari cicing. Ai barudak selonjong sukuna teh ka hareup. Ai asbak jauh manya bisa murah gitu kan. Oh, ngajungkir gitu. Labu serangan. Padahal jauh gitunya suku ka asbak teh Oke. jauh. Nah beres eta telila. Nah si horeng mah vakum cleaner di luhur anu tempat lemari ai vakum cleaner gedenya anya Ya gede. moal mungkin laku
daun ucing eueuh beuritnya di luhur teh. ampeg lah, berat kan. Heeh, Kalau berat aku berat ya. lihat Heeh. Kan agak berat berat nya. gitu. Ha. Iya banyak tiba-tiba labuh ka handap Posisinya disimpan di mana sih di Pak? luhur eta teh paku Di teh. luhur. Di eta luhur, posisi di lemari. sekre, Heeh, di di sekre. sekre eta teh. Di lemari di luhur. Ibarat tah ieu pakum teh buleutnya. Hmm. Manya tiba-tiba labuh aneh kan. Hmm. No. Aneh eta aneh tah aneh nah eta pokona mah. Terus diberesan aku baru teh. Ya kok bakudaknya daek teh daek beresan we tuntung nama. Beri jengsian Tapi gitu ge. pas labuh teh kabeh marong kabeh teh Nah. melong ka abi melong ka si Junet, abi melong ka si Gacong Hmm. pelong-pelong. Nah aing jero hate mah aing kudu balik ieu mah cek urang teh da geus teu kuat sieuna minta ampun. Berarti setelah kejadian itu setelah asbak tumpah, Nya asbak tumpah nggak lama si vakum Si teh jatuh. vakum jatuh. Oh. jero hate teh Kita kejadiannya jam sabar aja. penting-penting jam 2-an lah Jam 2. rek subuh. Berarti geus lila, berarti posisi geus cicing di sekre teh geus Nya, rada geus lama lah nya. da lama di sekret teh. Nah, bisa gitu gitunya aneh. Palingan oge ketebak ku angin, tapi Tapi mikir-mikir kan posisi di dalam posisi di ruangan. dalam ruangan kan ya aja. Nya Katakan, bener. iya mah nu ngajailan. Geus lah tentu nama ku barudak teh. Aya iseng cenah. Isukan yasinan moal balik ieu mah ruangan kudu yasinan. Oke. Anjir cek urang teh. Heueuh cong kumpulkeun barudak kudu yasinan ieu mah. Tentu nama Abi balik dah sieun teh Jadi geuningan. kabar baru teh. Abi mah leuwih barudak mah carecing kana di masjid. Oh, ente pula. Pulang dah sieun teh geuningan geus moal balik ieu mah sare ge tenang. Naon kitu di masjid ge jadi asana rek sare tenang di masjid teh di imam makan gagu wae ku adi ku kolot teh geuningan. Di masjid kan tenang tapi nah diganggu aneh kan. Terus aya naon deui tah? Ada kejadian lain? Pernah anu bapak-bapak jamaah teh luhur pas maghrib eta mah emang benar cek nya para DKM teh emang kayaan gitu di luhur teh. Oh, memang bapak-bapak lagi mengakui gitu bahwa di Mengakui. atas tuh memang ada. Emang ada anak kecil Oh. ya aya abi mah nu kos kitu mah percaya terpercaya tapi aneh gitunya moal mungkin gitunya tapi abi alhamdulillah katanya sebarat tahun nya berapa tahun di masjid di aneh nate nah ai di ruangan ngaji mah teu diganggu ai abi mah gitunya aneh nate nah beunang nate nu bawa bapak terus awat tenang kasampean beres. Eta anu kejadian nu bapak-bapak tadi kumaha teh? Nah jadi si bapak nate rek kaluhur cenah kareta nama rek ngaluhurkeun kipas nu dihandap rek ngaos cenah mun teu salah mah rek ngaluhurkeun kipas duka rek tutupan hordeng abi teh da geus hordeng sedang sedila teh Kejadiannya kejadian udah lama. udah lama Oke. pisan abi teh menang kabar ti Pandi teh nyarita nya anu sesepuh di dinya kan nyarita padahal ge tah gitu padahalan Oke. kaluhur padahalan teh pas muka hordeng ningali ka kiri aya nu lumpat budak aduh cek abi teh nah bisa kejadian gitu panik tapi panding mah cek panik tetapi bapak mah da geus teu aneh nu pas kitu mah nyapa tuh Pak kadewe bisi ka bawah moal naon teu lila berapa selang hari kemudian teh benar kejadian deui teh anaknya barudak masjid akhwat ieu mah awewena kejadian teh beres rapat mun teu salah mah eta teh rapat da soalna kan bade ngalayan nontonkeun Oke. jam 12 ka dieu ka masjid nepangan teh gaida geus kitu teh kaluhur barudak kumpul lah tiba-tiba seserian sorangan seserian
jual ceurik anjing cik orang teh eta kunaon Hmm. ah aing teh ieu moal balik deui nya bener cek aing deh cek padahalan teh bener nepikeun padahalan kita daek deui ka luhur nepikeun ayeuna Iya. salatna ge di handap unggal isya unggal magrib ge Jumatan we Jumatan ge bungeun ka luhur sambeurang bungeun saha ge di handap trauma. jadi boga ketraumaan tah tentu nama we barudak teh ulah inti nama jadi abinya mereka nyawa ka barudak ulah sompral teh geuningan Oke. walaupun di masjid Di di masjidnya. mana-mana ulah sompral si abi da anggarnya kana budak mah diheureuyan Diurian ku barudak oge Jangan-jangan sompral deui lah ulah gitu. sompral anehna teh diheureuyan Ngahajakeun gitu tah. Iya, iya, iya. Tapi ente iya teh pernah maksudnya dikasih tahu tuh ku bapak-bapak DKM atau apa misalnya sosoknya apa terus maksudnya teh maksudnya naon gitu. nya ciga nama ai ai abi mah palingan oge kumaha nya pernah gitu kupanding ke dunia nyaho matakan ai di masjidna walaupun di masjid cenah angger ulah sompral oke cepanding teh nya ai abi mah apa can pernah sompral tapi barudak nya anu gara-gara balik deui ka anu tempat secret ya da barudak ge sok sompral di luhur teh ah moal naon di luhur mah bikin aya tah pernah salah sahiji budak Yaman oge si Iki eta mah konyol diheureuyan meureunannya ku barudak teh si Iki teh kan otomat kan si Iki di nuju di sekre ujung oge si Iki teh keluar itu barudak teh ngeharian si Iki cerita nama cerita teh ngeharian si Iki Tek ngajailan si Iki. ngejailan Oke. ngejailan saya kan apal gitunya soalnya saya kan abis kan salaku marbot di masjid oge kan ya apa apa tempat anu tempat diherian abi teh nya tentu nama ngirim tugasnya ka barudak teh urang Pareman we saklarna kabeh di Pareman tuh nama sia si Iki teh lumpat pokoknya mah benar tinggal deui di luhur anu tempat pengajian di belah kiri nu bagian selatan ningali oge eta budak jadi nyawe sapak didinya jadi nawe sih kita sieun ka masjid 2 poe bungeun ka masjid Dari trauma kejadian eta teh. Tapi ayeuna mah udah normal deui. ya normal alhamdulillah itu namanya ayeuna mah tapi Tapi itu kan kejadian anu udah lama. Sekarang udah ente terjadi deui. nggak ada soalnya kan ayeuna mah kan barudak nogeng segara gawe jadi harasa ka masjid nah ayeuna duka tah cigana mah bakalan aya kejadian deui meureunana da soalnya kan barudak anyar can hafal gitu Tapi nya orang mah berharap nggak ada lah ya. Nggak ada apa kejadian. Saprak pindah ka dieu ka handap. handap tah ayeuna mah sekete di handap alhamdulillah eueuh nu ngaganggu di handap mah eueuh alhamdulillah Iya. soalnya kan eta mah kan tempat oge kan kapake wae teh geuningan aing nu di sekre ujung mah ngan Emang dipakeun emang kosong eta mah sekali-kali. sekali-kali dipakeun oge ngan saukur ya Nyimpen barang kalau itulah. naonnya teh jadikeun naon sih gudang jadikan gudang dibikin gudang palingan oge dari sika di luar mah tetep pake jauh pamangna jauh ka WC Ya, ada di pojoknya. nya di pojok Dari kejadian eta, Riz anu ku Aris jeung temen-temen Aris alami. Kira-kira aya hikmah atau pelajaran anu didapat naon tah kira-kira. nya benar gitu ai tempatnya ulangan saukur dipakai ngopi kumpul teh gini kudu dipakai ngaji mah Komo di masjidnya. eta Oke. anu ambil hikmah na oge nya seueur gitu manfaatna oge aya manfaatna eta anu asalna gudang
jadi dipakainya dibersihan unggal poe teu pabalatak wae teu loba nya bisi aya beurit gitu kan lebar gitu kan kanu baran-baran bisi koropos kanu anu asana awi geus alus-alus di koroposan ku beurit ku jajelan Iya. lebar kan Jadi rusak. nya pake mubajir deui tempatna itu masih boleh dipakai dibersihan tapi terlila gara-garanya loba gitu kejadian oge tuh nama pindah we ka handap gitu namanya tentunya jadi gudak we Di gudang permanen we nya, permanen. nama Oke. Jadi inti nama dimanapun tempat, Dimanapun tempatnya. ya kan. Walaupun itu tempatnya di masjid, tetap orang teh kudu menjaga sikap. Ya, betul. Ulah ngerasa bahwa di masjid mau naon orang bisa bertindak seenaknya. udah bisa gitu Nggak bisa seperti itu. bisa Etika sesama makhluk Allah lah nya. Ya. Heeh. Ya, jadi memang betul segala sesuatu ge balik deui ka urangna, ya ya kan. baik Lamun orang mawana baik, tetap pasti ka urang lagi jadina baik. Ya mudah-mudahan apa nu pernah dialami ku Aris jeung barudak ge. Tapi kan untuk jadi urang sieun kan aya nama maksudna teh ya urang tetep masjid. ya Ya kan tetap dari ibadah mah kudu tetap jalan Kudulah. itunya, jadi jangan sampai hal itu tuh menjadikan ketakutan. Ya. Oke, aya Deiris anu kira-kira rek disampaikan palingan udah cuma segitu cukup aja ya, cukup aya nama udah kondusif lah ya. udah kondusif udah aman tentram Oke, ya mungkin Tapi emang rada keeng sih aya mun peuting mah nya. ya Heeh. ngomong orang anu di harapan imam itu kan itu posisi ambulan di depan ya kan, tapi balik dari rumah orang nyikapin kok. Udah di mana-mana aja hari malam mah mungkin karena terbawa suasana ya. Iya. Udah gelap. Malam sepi, gelap, sepi Ya gitu kan. Apalagi tempatnya Jarang dipakai lah ya, jarang digunakan. jarang dipakai. Da paling di luhur ngan Jumatan hungkulnya. jumatan Ya, paling Jumatan hari biasa hungkul mah hari dipakai biasa. buat Oh, ngaji. Ngaji ya. sore Heeh, sore sore. pakai ngaji mah sore lah ya, dari Iya. pagi terus sama sore. Tapi ya orang salutna maksudnya dari remaja masjid ge aya aware dalam artian walaupun kondisi nasieun tetap daek ngajaga masjid. Bisi tadi aya kecurian soal Iya, iya, ya, kondisi betul. masjid. Ya kalau ada kejadian gitu mah anggaplah bumbu-bumbu nah kan gitunya cerita-cerita eta teh ya tadi orang ngambil hikmah nah sompral Tong sompral tuh. ya memang hal itu tuh kok ya kok norek ditanyakan Enggak mas, euy. cukup. Heeh. Kayaknya mah. Saya belum terlalu banyak pengalaman di masjid mah. Ya sudah kalau begitu karena sudah larut malam juga hatur nuhun Kang Aris Atur nuhun Kang Aris ah. sharingnya mungkin closing kok Hmm. closing kalian Aduh. tadi closing Kang Aris nah gitu. Terima kasih buat Kang Aris buat ceritanya, beberapa ceritanya. Semoga mungkin kalau ada cerita-cerita lagi mungkin bisa sharing lagi sama kita. siap Tetap dukung channel kita, like dan subscribe. Kita kembali lagi di Pengen Sibuk channel Babagi, Bapak Gibah. Closing Riz nuhun Riz ya. sampai ya Coba.